sadayananya Sobi tarik masing saragep heula bari ngantosan rerencangan anu sanesna nu teu celebet mangga dikondisikeun heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampurasun. Hampir. Alhamdulillah rempegnya Ibu ninggal di dieu Sri Purnama aya nama Sri. Kamari ka mana Sri? Jaringan anak awon Ibu. Dede. Alhamdulillah mudah-mudahan ayeuna mah lancar ya. Nah, supados langkung barokah, urang ngadoa heula bager ya. Cobi pimpin doa ku Firman. Doa di kawitan. Doa rengse ucapkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Firman. Sata acan di kawitan, Ibu hoyong nge-review heula dina lowongan nu kamari. Cobi masih emut teu pinten kamari teh kan urang tos ngabandingkeun jenis-jenis dongeng. Aya sabaraha jenis dongeng teh Ica? Aya 5 Bu. Aya 5, naon wae Ca? Fabel, parabel, sage, legenda, mite. Pinter menikah talar gitu ya. Ciri-cirina cobi aya naon wae Sri di saur Pah? Tata lepas secara lisan, anonim, galurna basajan, sareng ajian atikan. Pinter, alhamdulillah berarti ana remote kenehnya. Kamari kan terus di-share ku Ibu video pembelajaran nganalisis unsur intrinsik. Terus dibaraca ta Can? Terus ditingali videona? Atos, Ibu. Alhamdulillah pami atos mah. Ku Ibu dicek ye pami laras tos maca. Dina unsur intrinsik dongeng teh aya naon wae? Aya palaku Bu. Aya galur. Amanat ya, unsur intrinsik teh aya tema, palaku, latar, galur, amanat. Ya, aya 5 ya. Alhamdulillah berarti laras tos dibaca. Nah, dina lowongan ayeuna teh hideup bakal diajar ngeunaan nganalisis unsur intrinsik. Luyu sareng nu ditugaskeun dina minggon kamari terus dibagi-bagi kelompok ya. Tiap kelompok nganalisis hiji dongeng baris dipresentasikan ayeuna. Janten tujuan pengajaran dina dinten ayeuna teh nyaeta hidup tiasa nganalisis perbedaan unsur-unsur intrinsik dongeng fabel, parabel, sasakala, sage, sareng legenda. Upami lowongan kamari urang tos sasarengan maluruh menang eusi 2 jenis dongeng, ayeuna urang paluruh deui 3 jenisanana sangkan hidup di akhir tiasa ngabandingkeun jenis nganalisis unsur intrinsik dongeng. Tahapanana kegiatanana nu kahiji hidup maca heula. Kan minggon kamari terus ditugaskeun saban kelompok maca hiji dongeng. Lajeng sasarangan dianalisis, tadinten ayeuna urang dipresentasikan hasil analisisna. Tangke hasil analisis ku hidup tiap kelompok, tiap jalmi sadayana kedah ngaregepkeun analisis rerencanganana. Nembe terakhir engke dikirimkeun karena link Google Drive. Nah, supados tanya kolong teuing kana waktos, urang kawitan wae presentasi di kelompok hiji. Mangga saderek Deni atau siap saderek Deni? Atau siap Bu. Ya, mangga dikawitan bageun. Tur nuhun Bu. Ayeuna simkuring baris macakeun hasil analisis kelompok simkuring. Nyaeta sejarah Raden Kian Santang asup Islam. Ieu teh nyaritakeun Raden Kian Santang asup Islam. Manehna 10 Jawa teh geus taya nu nandingan kana kasaktianana. Nyamiang we anjeunna teh ka negeri Mekah nepungan Baginda Ali. Nepi ka manehna tuntas diajar agama Islam. Tuluy nyebarkeun Islam di Pulau Jawa. Temana sejarah Raden Kian Santang asup Islam. Tokoh Prabu Siliwangi Raden Kian Santang ahli nujum kerajaan jeung Bagenda Ali. Watek Prabu Siliwangi pangkuh dina pendirian. Bagenda Ali bijaksana. Raden Kian Santang merek kedawong adigung. Galurna maju. Amanat ulah sombong tur adigung sabab di luhureun langit aya keneh langit. Latar
kerajaan Pajajaran jeung Nagri Mekah. Alhamdulillah emprak heula Kang Adengi. Sayangnya kompak kelompokna. Aya nu bade ditaroskeun? Abdi Bu. Mangga, Irpa. Unsur pamohalanana Ibu. Unsur pamohalanana teh nyaeta bisa negeri ka Nagri Mekah tere ku cara leumpang eta kaasup pamohalanana. Jadi unsur pamohalanana teh Irpa leumpang dina luhureun cai ka Mekah ari ayeuna mah ka Mekah teh kedah naik pesawat. Tah baheula mah Raden Kian Santang kacaturkeun ka Mekahna teh napak kancang gitu ya eta unsur pamohalanana. Hatur nuhun. Supados enggal mangga kelompok 2 Neng Sri Dea mangga bager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Roro Kidul carita anu usina teh nyaritakeun Nyi Putri anu sakti jeung miboga 88 salaki. Nyi Putri teh teuleum ka laut kidul. Saat tos teuleum jadi we dilane Nyi Roro Kidul. Latarna laut selatan atau laut kidul sareng imah Nyi Putri. Palakuna Nyi Putri watakna sarakah merekedawang. Salakina watakna hayang ngalehkeun pamajikana. Galurna maju amanatna kudu bisa narimakeun kaayaan sakengeng sombong jenis dongengna miteu. Atur nuhun Sri Dea emprak heula kangge kelompok 2. Tah cobi barudak tadi anu dongeng Kian Santang kalebet dongeng naon? Dongeng sage Bu. Lantaran naon alasanana? Aya patalina sareng sajarah. Pinter. Ih, keur mah geulis pinter deui nya Neng Siti. Janten aya unsur sajarahna. Sajarah Raden Kian Santang lebet Islam ya. Alhamdulillah. Aya nu bade ditaroskeun ka kelompok Sri Dea namanya ngeunaan dongeng miteu. Ibu. Mangga Ica. Unsur pamohalana Bu. Mangga Ibu. Unsur pamohalana mah orai kaluar tina larangan Nyi Putri ris naga sasa jadi orai. Unsur mitosna paling mana Sri? Pami amang ka laut kidul kakenge acuk beureum. Kakenge nyanak jungna aya tandukan. Barudak kade nu sok amang ka laut kakenge ngangge acuk beureum cenanya bisi disangka nyaingan Nyi Putri Nyi Roro Kidul. Kelompok pamungkas Bapak Ade Ramdhani, wilujeng midang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simkuring perwakilan ti kelompok 3 bade meresentasikeun hasil analisis untuk unsur intrinsik dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau. Palakuna watakna kuya mah sabar, monyet mah sarakah. Tempat ieuna di kebon, jenis dongengna pabel, alur caritana maju, pamohalanana kuya jeung monyet bisa nyarita, bisa tani, pepelakan, alamatna ulah sarakah kudu berehan. Itu di kelompok 3. Emprak kage Ade Ramdhani. Ya, hatur nuhun sadayana. Parantosna presentasi. Hideuk di dia aya pancena presentasikan hasil analisis kelompok namanya parantos ya, terus dipresentasikan, terus kerja kelompok. Hasil presentasi tadi kan hideuk sadayana ngaregeupkeun ieu rerencangan anu nuju presentasi. Tuliskeun hasil presentasi tiap kelompok kana LKPD. Lajeng kirimkeun hasil perbandinganana. Tah babandinganana teh sapertos kieu ya dina LKPD anu tos di-share ku ibu satacana dina grup WA. Ku hidup lebetkeun tadi kan ngepresentasikan dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau teras Kian Santang Nyi Roro Kidul. Tadi dia temana ngeunaan naon? Anu tadi dipresentasikan teh pami ngaregeupkeun bakal tiasa ngeusianana. Raden Kian Santang, terus Nyi Roro Kidul. Ku hidup di saparantosna dieusian bakal tiasa ngabandingkeun oh geuning bedanya tema antara dongeng kahiji, kedua, sareng katilu. Nah hidup bakal tiasa nyimpulkeun dieusian di dieu ya hasil babandinganana. Tobi aya patarosan ngeunaan tugas dina LKPD-na? Tos Bu. Alhamdulillah.
Upami tos ngartos mah, nah ayeuna urang cindekeun. Berarti unsur intrinsik atanapi unsur panguangun nu aya dina dongeng teh naon wae? Sri Dea. Aya tema, latar, palaku, amanat, galur. Pinter. Janten upami dicindekeun ku urang, unsur intrinsik nu aya dina dongeng teh aya tema, aya palaku sareng watakna. Alur anu kabagi tilu aya alur maju, mundur sareng campuran, aya latar nu ngawengku latar waktu, tempat sareng suasana, anu pamungkas aya amanat anu dilebetna teh ngandung nilai-nilai nu nyampak dina eta dongeng. Alhamdulillah berarti tos ngartos nya ngeunaan unsur-unsur intrinsik dongeng. Ngartos Bu. Ngartos, alhamdulillah upami tos ngartos mah. Kang Mingon payun, aya pancen hidup kedah midamel hiji video dongeng. Mangga ku hidup pilih hiji dongeng nu matak dipikaresep, baca eta dongeng teleuman eusina, lajeng ku hidup direkam damelkeun video. Ya, Ibu yakin hidup para rigel lah ngadamel video. Tangke sateacana ku ibu dikintun video anu nuju ngadongeng. Mangga ku hidup diregepkeun, ditingali, dititenan. Kira-kira hidup pada milih cara ngadongeng anu mana? Mana kayak dibaca heula dina bahan ajarna, dina prak-prakan ngadongeng teh kedah naon wae nu ditekharkeun, namanya ku hidup praktek ngadongeng. Nalika lawungan Mingon payun, urang sasarengan tingali, dianalisis, dikomentaran ku rerencangan anu sanesna. Dugikeun ka dieu aya nu bade ditaroskeun? Ya, alhamdulillah upami ngartos mah ya kumaha dinten ayeuna resepkeun diajarna? Resep Bu. Ya nuhun pami resep mah kade hilap ibu ngemutan janten tugas teh anu kahiji nu tadi hasil presentasi dieusikeun deui dilebetkeun kana LKPD. Tugas anu kadua sian evaluasi dina Google Form. Pami LKPD anu tadi hasil presentasi eta mah maksimal dinten enjing ya dikempelkeunana aya waktos. Upami evaluasi wayahna dinten ayeuna kedah rengse ya batasna dugikeun ka tabuh 10 wengi kedah tos beres sadayana ngerjakeun evaluasi. Supados emut keneh materina. Lajeng anu ngadamel video Kang Mingon payun eta mah dinten kalima kedah tos dikintun karena Google Drive ya kada hilap ngesian absen dina link Google Form supados ibu katawis ke saha wae anu hadir ya titip ti ibu margi ayeuna masih keneh mangsa sasalan ya jaga kesehatan kamana-mana ngangge masker kade cuci tangan jaga jarak mudah-mudahan urang salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sobados langkung barokah, urang tutup deui pengajaran dinten ayeuna. Mangga tutupna ku Deni ayeuna mah. Den, mangga Den. Rencangan sadayana, mangga urang ngadoa sasarengan, ngadoa di kawitan, doa rengsek. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayu dadah, assalamualaikum.